Ujang, Neng, gerarui, tos wengi. Lur, aya keneh teh nu masih sok ngadeungeun sepuh nyauran murang kalihna sapertos kitu. Kapungkur mah upami pendak sareng murang kalih teh pasti disaurana kitu. Ujang kangge pameget, Neng mah kangge istri. Tapi ayeuna mah asa wangkinya ngadanguna. Seseueurna janten ade atanapi kakak. Malih mah seueur oge nu anggenami kabarat-baratan. Padahal Ujang sareng Neng teh sanes mung saukur nami. Eta teh bentukannya asepuh kamurang kalihna. Ujang didoakeun sangkan gagah, bager, tur tiasa ngajagi kulawargi. Sedengkeun Neng didoakeun geulis budi, solehah, tur bager hate. Bayangkeun upami sepuh nyebat Ujang sakaraos handeup kana manah tur akrab. Atanapi upami nyauran Neng langsung karaosono tur kanyaahna. Ujang sareng Neng teh salah sawios jati diri urang Sunda oge. Tapi kumargi ayeuna mah tos jarang kadangu, jati diri urang Sunda teh asa ngiring tilem. Padahal mah ieu sauran teh bagian tina tradisi urang Sunda. Hayu tong isin di sauran Ujang atanapi Neng. Kedah bangga jantan orang Sunda. Tong heula follow sosial media Napak Jagat Pasundan, urang sasarengan ngamumulai tradisi tur seni budaya Sunda.